Assalamualaikum sampurasun baraya tepang deui di dongeng Wak Daleng. Dina kasempatan ieu Wak Daleng bade nyanakeun dongeng nu judulna Aki Eme dipariksa ka dokter THT. Mangga wilujeng ngadangukeun. Dicaritakeun Aki Eme tilu poe tilu peuting dina jero ceulina aya nu gugurubugan. Kulantaran Aki Eme kaluman digere geus teu beunang, diasupan cai oge sumawona teu beunang. Aki Eme mutuskeun dek diubar dipariksa ka dokter THT. Naon cenah atuh Wak Daleng dokter THT teh? Dokter THT nyaeta dokter spesialis pangrungu. Sanggeus nepi di tempat dokter Aki Eme gek diuk terus dokter nanya, "Karaos naon Ki?" Allahu Akbar jang dokter. Aki teh aya nu gugurubugan wae dina capil jang dokter. Pang mariksakeun we. Terus ku dokter Aki Eme teh disarekeun dipariksa saperti biasana. Pas beres dipariksa Aki Eme ditita diuk deui bari pok dokter nyarita. Janten cepil Aki teh kalebetan sikirandu. Wayahna upami hayong sehat Aki teh kedah dioperasi. Aki Eme reuwas kalayan rewasna anu kacida. Ngalintas dina pikirna saja baning ti sieun ku operasi teu boga duit gede deui. Terus pok Aki Eme naros ka dokter. Allahu Akbar. Sanes jang dokter. Kedah sabaraha acis upami oyong operasi jang? Biasa nama kirang langkung 3 juta Ki. Aki Eme beuki reuwas da puguh teu boga duit. Aki Eme tamada ka dokter kulantaran teu boga biaya. Bae bade mulang deui we. Pas Aki Eme nepi kana panto dokter ngagaroan, "Ki upami teu gaduh artos mah cobian atuh ceboran enjing sareng sore." Ke tos jadi sikiranduna ku Aki cabut. Aki Eme ungeuk terus leos balik. Atuh singkat cerita Aki Eme geus nepi deui ka imahna bewara ka si Nini. Euy Nini, sakudu nama aing teh operasi. Nini hargana teh 3 juta lantaran teu boga duit. Cek dokter teh pang ceboran we cenah sore jeung isuk. Kumane pang nyeborankeun. Uing ngasok rajin poho geuning. Allahu Akbar. Sanggeus panjang lebar Aki Eme nyarita ka si Nini. Atuh duga weh si Aki sare. Meureun barayanya pulang lelempangan jauh si Aki nepikeun ka tibrana. Saking capena si Aki sarena teh nepikeun kamalinaan. Kamalinaan ari sarena nepikeun ka 1,5 tahun eta si Aki. Atuh salila 1,5 tahun si Nini ngabakti ka si Aki pangnyeborankeun ceuli unggal poe 2 kali. Ku kabayang nanya etanya para wargi sagede naon eta tangkal randuna. Poho meureunnya teu inget nitah nyabut eta si Aki ka si Nini Gusti nu Agung. Mugia janten pelajarannya eta kapoho mah ulah dikukutnya para wargi sadaya. Atuh dicekapkeun sakitu wae
dongeng ti Uwa Daleng mugia ngahibur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.